Itu Quran ya. Ya nyokot Quran mah lamun teu disuhun kieu ditangkep kurang. Quran mah gitu. Ieu kurang dikelek, teu meunang eta Quran. Urang kurang adab tingali dina kitab ta'lim Quran kumaha kudu nyokotna. Lamun teu disuhun ditangkep kurang di kieu. Komo dijingjing mah bari lulumpatan. Bari jeung dijingjingna teh lain teh jeung teu kieu. Cokot kurang misalkan tengahna hungkul. Si sampulna teh eplek-eplekan gitu. Eta di mana urang hargaan Quranna? Satu wal isyruna jeung saberes roes tutu grampung Ki Musonib nerangkeun kana makalah anu ka-24 ayeuna Ki Musonib bade nerangkeun teterekel deui kana makalah anu ka-25 bari teh beresnya tinggal 3 lembar deui kita urang teh urang ganti kurang kita pasoya saberes roes tutu grampung Ki Musonib nerangkeun kana makalah anu ka-24 ayeuna Ki Musonib bade nerangkeun deui kana makalah anu ka-25 anu mana ieu makalah anu ka-25 teh nyaeta an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma nyaeta dauha nyaeta riwayat ti Kanjeng Rasul nu mana ditampina ku Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Sauri Imam Ibnu Abbas qala man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi cenah kitu asyron. Cing sajalmana nu maca ka sholawat cenah gitu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marotan ngan sakali balikan we cenah gitu sholat maka bakal ngarohmatan sholat di dieu mah lamun luhur sholatna maca sholawat ka Kanjeng Rasul lamun ti Allah sholat eta rahmat manana maka bakal ngarohmatan Allah sallallahu alaihi ka itu jelema teh asron kalawan 10 rahmat. Ieu ngomongkeun rahmat ari rahmat teh jelema nu ngaji rek ngarti rek teu ngarti rek ngadengekeun teu ngadengekeun di imahna teh datang ka hiji majelis rek ngaji eta jelema teh geus meunang kana hiji rahmat kitu eta dina bagan ngaji eta rek ngarti rek teu ngarti rek manehna ngadengekeun atawa bari nundutan dina ngajina ya kitu mah teh geus meunang kana hiji rahmat ai rahmat teh naon rahmat teh babaturan urang heuh lain atuh rahmat teh nyaeta hiji kawalasan ti Allah gitu rahmat teh hiji kawalasan ti Allah eta rek ngaji ka dieu gitu misalkan nanti nya sakur-sakur majelis teh dipake ngaji sakitu we didatangan ku urang posisina teh rek niat ka dieu teh ngaji naon niat ngaji ka dieu teh kaharti tah atawa teh kaharti kadenge atawa teh kadenge ada ku sabab sare misalkan teh mah langsung menang rahmat ti Allah sare apa sare lagi diganjar cenah gitu euy naon anu ngaji mah tak santri mah dina teu ngaji lagi diganjar sabab mas santren eta sarua jeung ngaji sanajan teu ngaji dikobongna eta teu sabab naon aya jadwal-jadwalna misalkan abi mas santren ka Banten tadi Banten abi teh misalkan ngaji nanti nya misalkan isuk-isuk tadi selang nepikeun ka dohor teh aya waktu jeda tasarena teh diganjar cenah matak lamun sare tina lain dina waktu ngaji gitu terus mainna teh maot di lain dina waktu ngaji sahid eta jelema sabab naon keur fisabilillah dina jalan Allah keur merjuangkeun agama Allah sabab perang teh pernah istirahat namun perang teh mah begitu kapungkur Kanjeng Nabi perang terus 24 jam cenah teunggul cenah karek henteu diaplus perang kanu lain istirahat di ubaran rada cager perang deui gitu perang teh kapungkur mah kos itu perang nanti beda jeung mana ayeuna mah sapoe beres perang teh lain perang gitu mah tawuran nya tuh baheula mah kitu pan nyawa pedang cangke bali tuh ka tukang mainna istirahat heula di ubaran heula gitu matak perang teh bebekelanna teh loba lain memekel gir baheula mah wah pedang tabibna ubar obat-obatanana kadaharan nana gitu sabab naon bisi jadi supaya henteu nyokot ka batur dina perang oge ngajaga gitu supaya henteu mawakan hak batur coba mun perang zaman ayeuna bari make gear lapar saeutik boleh warung batur cenah kitu lain eta nu kitu mah tawuran lain perang tuh lain eta lain perang gitu urang jihad ka mana ka ditu jadi itu batur ka ditu tapi dina lebah leuleumpanganana urang ngancurkeun warung batur gitu terus nyieun teu geunah ka batur malah mana perang eta dan nu kudu diperangan ku urang mah kafir gitu ari sesama muslim teh kudu diperangan ku urang justru hancurna Islam gitu lain lolobana lain ku kafir tapi ku orang Islam sendiri
cek pun guru teh mah ye Islam dianjurkan ku kafir wajar dah cenah eta da emang geus ti baheulana ti zaman Rasulna cenah itu bahwa musuh Islam teh kafir jeung munafik cenah kitu. Tapi ye nu kudu urang turun tangan mah di mana Islam dianjurkan ku jelema Islam sorangan. Apal Ahok pan kamari Ahok teh rame heuh. Naon ramena teh penistaan agama cenah lain ngahinakeun 1 juz Quran. Eta Ahok. Coba orang sebagai jelema Islam, urang mah 30 juz kurang dinistakeun. Lebah mana orang penistaanana? Ya ieu teh Quran misalkan teh. Ieu si Quran kurang teu di mejaan, dina maca Quran kurang dituna di handap. Eta nu kitu penistaan lain. Ngarendahkeun eta nu kitu teh ka Quran. Ieu teh kalamullah. Kurang teh kuduna mah dijaga ulah nepikeun kasapantar jeung bujur. Ulah lamun teu boga wudu lah nyepeng Quran eta nu kitu lain penistaan. Urang mah ngahinakeun Quran ge 30 juz kurang. Urang Islam lain kitu. Pernah mah kadinya orang mikir teh bener sok ayeuna si itu mah sajus misalkan teh urang mah 30 aja teh sakuran meureun dituna di handap kurang. Terus ayeuna misalkan teh si Qur'anana teh urang teh boga wudu atau boga hadas gede boga junub atawa kered kurang haja dicepeng eta nu kitu urang ngahinakeun Qur'an lain pan cek syarat teu meunang maneh nyepeng Qur'an lamun teh boga wudu atau boga hadas gede boga junub atau kered kurang dicepeng eta nu kitu urang ngahina lain ngahina eta urang pas kitu. Bila darurotin keur dina darurat lagi aya keneh jelema nu boga wudu mah mending keneh jelema terus lamun aya keneh cai mah urang mending wudu terus nyokot Quran aya urang misalkeun ieu teh Quran nya ye nyokot Quran mah lamun teu disuhun kieu ditangkep Quran mah gitu ieu kurang dikelek teu meunang eta Quran urang kurang adab tingali dina kitab ta'lim Quran kumaha kudu nyokotna lamun teu disuhun ditangkep kurang di kieu komo di jingjing mah bari lulumpatan bari jeung di jingjing teh lain teh jeung teu kieu cokot kurang nulisakeun tengahna hungkul si sampulna teh eplek-eplekan gitu eta di mana urang hargaan Qur'anna ngomongkeun ka batur si itu penistaan Qur'an kitu urang mah 30 juz kurang dihina Qur'an urang teu bisa ada beta kana Qur'an awas kada bisi aya nu pas kitu urang teh kurang ieu mejaan kurang tetap ulah tita sapantar jeung bujur gitu eta Quran teh kudu di mejaan lamun dibawa kurang kudu disuhun atau bisi era disuhun ditangkep kurang rek lalaki rek awewe mau Qur'ana kudu kitu gitu eta teh awas ka eta ulama mah paling eta gitu tak bau kapungkur gitu model nu tahfidz dua nu tahfidz dia teu meunang eta nyidu di mana wae saking ku ngahargaan Quran gitu lamun nyidu di mana wae eta si ciduna teh bisi kalengkahan cenah euy ku batur eta teh Quran anu dicidukeun teh cenah kitu terus kalengkahan ku batur cenah kitu berarti eta nu tahfidz teu ngajaga kana katahfidzan sok tinggalin nu ali-ali tahfidz sok nyidu di mana wae teu tara kapungkur almarhum guru bapak Abu Yadim Yati gitu lamun nyidu teh tara di mana wae lamun teh dina sorbana kana saku atawa lamun keur ngaji kieu mah dibere tampolong eta si tampolong sok aya nu nyadiaan sok dicokot kiri mana dicokot dijadikan pupuk eta nepikeun ka ayeuna tangkal kadu nu dipupukan ku Cidu Abuya gitu tinggal buahanana biasana tangkal kadu naon lamun buahan teh 2 tahun sakali eta mah tiap tahun buahan pupukna naon cai ditanya Cidu Abuya dah cenah mah gitu bikin ka ayeuna eta buahan wae eta teu urang kade urang mah santri euy kana Quran teh kudu hati-hati ulah nyebutkeun ka batur situ mah sajuz urang mah 30 juz kurang di itu awas kade taya cenah kitu sore Imam Ibnu Abbas teh cing sajalma anu maca sholawat sakali we ku Allah bakal dipaparinan rahmat 10 ieu nu kudu urang dipikasieun dina dangat ayeuna teh lain ke urang isuk dahar jeung naon rezeki mah geus aya nu ngatur urang tinggal kasam nu kudu urang dipikasieun ke dina nalika urang di yaumul mahsyar urang teh kudu milarian Kanjeng Rasul urang teh ye umat Rasul teh ketek kukurilingan ka mana ka Kanjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi nu terus dugikeun ka Kanjeng Rasul eta teh jarakna teh saberapuluh ribu tahun dek urang panggih jeung Kanjeng Rasul urang teh misalkan teh pas panggih jeung Kanjeng Rasul misalnya teh di aku tah eta nu kudu kurang dipikasieun mah sahari maneh abi teh umat salira ku Kanjeng Rasul misalkan teh di aku da urang teh balik hirup di alam dunia abi ya Rasulullah sok maca sholawat gitu tak kumaha mun teh aku teh eta nu kudu kurang dipikasieun gitu lain mikirkeun isuk tapi mikirkeun angke kuduna kumaha nama para ulama beuh ti kamari we abi ningali
di nu sosmed anu seueur ayeuna teh kerja mana para ulama dipeudeuh ku Allah. Sedangkan ciri kiamat teh di mana orang-orang soleh ku Allah terus dicaranakan sedeket kana kiamat teh dijauh eta. Lapat nage ku Kanjeng Rasul teh kana kiamat teh sayati ari sin teh sin tanpis ngaran sin tanpis mah nyebutkeun waktu lampau anu teu jauh teuing beda jeung saupa. Lamun saupa mah iraha boa kitu tah ting puluhan ribu tahun atau jutaan tahun teh ku saupa. Lamun ku sin mah isuk nyebut nage. Jadi lamun dina bahasa Jawa mah besok sayati besok bakal teka gitu tah. Jadi henteu lila deui bakal datang. Lamun saupa mah engko bahasana teh engke eta mah jauh keneh gitu. Tapi geus aya gitu kan caritana ku Kanjeng Rasul geus disebutkeun ge sayati gitu. Berarti bakal deukeut teh jauh-jauh teuing ke Kanjeng Rasul geus sayati. Komade ku urang meureun gitu. Anu zaman ayeuna urang kudu sieun eta. Gimana urang teh geus kukurilingan, urang teh ngarep-ngarep syafaat ti Rasul. Ke pas urang nepi ka Rasul teh urang teh teu diaku ku Rasul teh. Saha maneh? Maneh mah lain umat kami misalkan teh. Abi sok kieu. Sok maca shalawat kitu kieu. Cenah cek Kanjeng Rasul mah sok maca shalawat. Da kami mah cenah diutus ka alam dunya ge lain ditah maca shalawat. Da shalawat mah jang maneh? Anu butuh kana shalawat saha cenah gitu. Tah eta shalawat teh cukang lantaran maneh menang non syafaat kami dah kami mah diutus ke alam dunia ku Allah innama buistu liutamima makarimal. Aing mah diutus ke alam dunia teh supaya maneh teh cenah kitu ngabenerkeun kana ahlakul karimah ari maca shalawat ahlak kitu-kitu keneh mah. Eta mah tugas kami mah cenah kitu waktu diutus ke alam dunia teh nya eta ngabenerkeun ahlak. Lamun maneh hayang milu jeung kami benerkeun ahlak sakitu. Ari shalawat kumaha? Shalawat mah jang urang yang diaku. Tapi Rasul nitana kumaha? Rasul mah nitana ge ngabenerkeun lah. Bisi salah dina hadis mah eta. Apakah Rasul nyebutna kieu teh? Kami diutuskan itu supaya maraneh maca shalawat ke kami kitu teh. Kitu teh. Aya teh. Titahan lagi innama buistu li utammima makarimal akhlak nu kudu dibenerkeun. Berarti ari kitu mah nya insyaallah urang kudu sieun euy. Urang geus kukurilingan kitu ti Kanjeng Nabi Adam ka Nabi Idris nu terus kurang dipapai eta para nabi teh pas kok kurang jeung Kanjeng Rasul teh dihaku urang eta nu kudu dipikasieun mah. Ya Allah ya Rasulullah abi teh tukang maca shalawat. Tapi deh kami mah diutus ke alam dunia lain kita sia maca shalawat gitu. Berarti cenah urang ayeuna kudu eureun lain kudu eureunnan deh maca shalawat mah lain kudu dieureunnan justru kurang maca shalawat urang menang rahmati Allah. Tapi urang mun hayang menang syafaat cek Kanjeng Rasul teh tuturkeun kami tutuker ala kami gitu. Insyaallah nya. Hese urang ahlak sakieu-kieuna teu matak ahlak kudu dipake. Sabab nu ngaranna ahlak mah pondasi. Nu ngaranna ahlak mah pondasi. Ye leuwih luhur keneh derajat jalma bodoh berakhlak daripada seorang ulama nu teu make ahlak, nu teu make adab gitu. Si eta mah bodoh-bodoh ge sopan ka batur. Si eta mah bodoh-bodoh oge ngahormat ka mana? Ka guruna. Si eta mah bodoh-bodoh ge nurut ka nu jadi indung bapana. Tapi nu pintar misalkan teh hormat ka nu jadi guruna, teu nurut ka nu jadi indung bapana, ka babaturan goreng. Nanaon eta? Nanaon anu kuas kitu mah. Tak diukur ilmu mah hayang luhur eta lamun jelema berilmu hayang naik derajat kudu make lah sakitu mah kurang ngaji ahlak ngaji hungkul ulah nepikeun ka ngaji teh ngaji we hungkul tapi kudu diterapkeun ari ahlak mah. Ye misalkeun adab jeung tatangga teh kieu, adab ka kolot teh kieu, adab ka guru teh kieu, adab jeung babaturan teh kieu, adab di majelis teh kieu teh terapkeun kurang aya teh kabeh gitu. Tinggal urang masangkeunana. Ya matak aya jidawan ulama di mana urang cenah kitu geus ngarasa gelisah dina nalika keur taat ka Allah berarti teh hiji siksaan ti Allah. Tapi lamun urang geus ngarasa ngeunah dina maksiat eta teh siksa anu paling gede ti Allah. Sigah nu ngeunah urang maksiat euy eueuh ku Allah diberi peringatan kumaha urang teh maksiat tapi ku Allah teu dibere susah teu dibere bingung malah beuki senang eta teh siksa anu paling gede. Lamun urang misalkan dina ngaji geus teu ngeunaheun ngaji teh ye
Urang teh geus teu bisa ngalawan kana hawa nafsu urang supaya teu ngaji. Saat urang keur ngaji geunaheun ku urang teu dilawan. Ah mending keneh sare. Eta hiji siksaan di Allah eta. Hiji eta siksaanana. Geus disiksa di alam dunia keneh. Tak lamun urang hoream dina ngaji Pak. Sakeun mangoburnya. Nada cete ulang belaan hees atuh. Mending keneh hees di dinya eta. Da mau ditenggel, mau dicabok, mau dikumaha geus di dinya asal bari ngaji we. Kan piraku teuing gitu tah. Ai hareupeun teuing mah cabok heula we sakali mah. Heulah, ai ngebak-blak ka ditu ka di sare mah mah. Jadi kurang teh keur ngomongan manehna mah sare. Kitu nya. Awatnya kadinya. Alah kurang tari di adaban mah kurang eta Quran ge da urang moal sangeunahna. Gitu. Teu si Quran teh kurang teh di adaban mah gitu bakal moal sangeunahna. Ai kabatur ngabak-blak oh si eta mah hina Quran ieu kitu kieu si eta mah ngan sakitu. Urang mah kabeh ku urang 30 juzanana ku urang naon. Heuh dihina. Insyaallah eta kadeh nya. Komo deui teh dibaca mah eta euy. Ah urang bisa disebut ngahinakeun Quran jadi kita moal maca we salilana. Atuh komo deui kitu mah. Asa dibere jalan cenah kitu lain. Ye Kanjeng Rasul, ye Quran dengikeun. Malaikat Jibril bulak-balik Allah Kanjeng Rasul, Allah Kanjeng Rasul supaya terbentukna eta Quran. Kanjeng Rasul terus narimaan dauhan ti Allah. Sakali narima dauhan teh Kanjeng Rasul teh leuleus eta. Sakali kenging wahyu Kanjeng Rasul teh leuleus. Terus para ulama nalar kana eta Quran. Para sahabat nalar kana eta Quran. Da baheula bacaan ditulis. Perjuangan hayang Quran sapertos jadi ayeuna gitu, jadi kitab gitu. Para ulama para sahabat ditalar kabeh. Terus zaman khalifah ditulis. Tah, Khalifah Utsman didinya ditulis si Quran. Sok sanu kata lalar Quran kadi urang tulis. Ku ulama jeung ku para ku Khalifah Utsman zaman ulama didinya disusun timiti Al-Fatihah nepikeun ka surat An-Nas. Terus ulama nafsiran kana eta Quran supaya kaharti ku urang. Perjuangan eta euy. Perjuangan ti kawit malaikat Jibril, Kanjeng Rasul, para sahabat, para ulama. Urang gaweana tinggal maca sia mah hese-hese teuing teu kudu nulis, teu kudu ngarang, teu kudu naon deui, teu kudu nafsiran sia mah tinggal maca kedul-kedul teuing can sakitu meureun. Teu ceuk Abah baheula, sia mah tinggal maca dia teh cenah kitu. Wah urang mah nafsiran. Para sahabat mah nalar cenah kitu. Kanjeng Rasul mah nampian gitu. Teu usah kali nampi wahyu teh pan sakumaha eta leuleusna, capekna. Ye cenah kitu malaikat Jibril wah uwi ti Allah Kanjeng Rasul mikeunaan wahyu cenah kitu capek eta teh cenah kitu lamun cek urang mah cenah kitu capek urang mah tinggal maca unggul cenah nah sia kedol-kedol teh tah kitu tah teh apa gitu tuh urang mah tinggal maca unggul teu kudu naon sok teu kudu nafsiran teu kudu hayang kumaha gitu tinggal maca unggul ngan kade kudu make adab dina maca Quran matak maca Quran mah kudu boga guru sakitu maca Quran mah euy. Jadi kudu nyetor Quran mah, kudu ngahan cak kudu anu ngabandunganana mun bisa mah supaya naon supaya gidina tajwidna baraleuneur gitu. Sabab mending keneh maca lalaunan make tajwid daripada gancang teu make tajwid gitu. Lalaunan we sama make tajwid panjang pendekna mana mad tabi'i, mana mad wajib, mana mad jaiz, mana mad iwad gitu lain. Mana naon deui madlin mah kitu kan eta teh kabeh kudu nyaho urang teh oh ieu teh mad anu oh ieu teh mad anu da beda-beda pan kabeh anu 2 harkat nu 3 harkat gitu kan aya nu 6 harkat macam-macam eta hayo be kurang aya dinya mad jaiz kurang di mad wajibkeun padahal geus nyalahan eta tuh meunang eta ulama mah meunang mikiran teh ieu mad wajib gitu tuh tapi kurang di mad jaiz kan jadi macanan teu genep jadi macanan teu panjang teu 5 atau genep harakat misalkan teh urang 2 harakatnya teh salah teh eta mah geus kitu jadi wajib ari wajib teh berarti teu meunang ditinggalkeun kurang disunahkeun kumaha teh eta pas kitu tak ngaji teh kudu diterapkeun ya ngaji terapkeun awas bisi nikmat dina maksiat urang eta siksa nu gede eta lamun urang geus di mana-mana geus meunang bosan teu ngeunah dina ngaji teh geus hoream teh bisa maksakeun eta hiji siksaan eta kurang paksakeun hoream paksakeun misalkeun teh dina waktu ngaji aya jadwal naon weh kepentingan anu teu penting tinggalkeun ku urang terkecuali nu penting eta mah gitu
anu bebana anu bakal nanti urang lamun misalkeun ninggalkeun eta mah bakal aya efek nu saejeun karena kita mah efek tinggal non ngaji kayak gitu lain pere atuh diundur lah gitu aya mereka ngaji mah sieun gitu diundur ngajina ieu mah eueuh nanaon teu ngaji eta kangenahan kana ka dituna nah gitu hati-hati eta da ngaji teh ngaja disibukkeun ku ngaji di dieu hayang ngaji sok ka dieu gitu di dieu gitu ari mau ngaji mah pake eta ngaji gitu sebab di dieu majelis taklim awas kade majelis talim teh tempatnya kan ilmu di dieu mah tuh saluareun tina ilmu lain maksudna anu ngajar di dia bisa tapi urang rek ngamalkeun naon anu baheula di pasantren model bapak baheula di pasantren diamalkeun dibejakeun ka anu lain gitu model abi sarua baheula di pasantren teh meunang naon dibejakeun gitu eta teh lain ngarasa diri bisa henteu jang jauheun ngarasa diri bisa mah tuh bakene salah resep keneh kana nafsu sok ngagulu keneh nafsu ngan seri anu kieu mah disebut teh mauizatul hasanah. Jadi orang berbagi pikiran gitu. Mulai misalkan anu teh kaharti abi sangat menerima bisi dina surahan kitab abi atau dina bacaan kitab abi anu salah sok bejakeun we. Ku abi ditarima. Asal kaharti eta kunaon bet salah ki sok. Ari bener mah aya patokanana kitu kieu ditampi ku abi moal pikeun oh kitu moal. Bisi dina surahanana sarua anu salah sok bejakeun. Itu maksudna kedahna kieu. Tah kitu. Sok bejakeun. Deui mah bertukar pikiran gitu. Ngan make bag-bagan ngaji gitu pas eta malah ki abi mah teu kudu naon ngaran teh teu kudu asa-asa atau kitu paek we ari abi salah mah bejakeun abi meresepkeun nu geus kitu berarti kritis teh jelema teh berarti jelema teh mikir sabab hirup mah kudu mikir Pak teu mikir oh atuh are benarnya ada ya nada teh makhluk cuek hirupna teh gitu cuek nada teh awas gitulah orang teh euy nya sakali we maca shalawat ka Kanjeng Rasul ku Allah dipaparinan 10 rahmat ieu dina ngaji teu paham teu kadenge bari sare menang hiji rahmat komo di lamun urang bari kadenge bari paham bari ngarti dina ngaji teh sabar rahmat eta sedangkan dina sakali ngaji teh eta nungkulan malaikat teh lamun bener teh mah eta majelis teh dipake ngaji malaikat teh nungkulan kabeh tungkulan ditingali hiji per hijina eta nu ngaji teh misalkan sinada didoa sinada teh keur bener-bener mikir hayang bisa didoakeun teh malaikat mustajab doana nan da teu boga dosa ka Allah tuh nah dosa malaikat sebab selalu setia kana sadaya parendahan Allah teu boga nafsu doakeun ke malaikat ya Allah sinada cenah kitu anu keur ngaos dina dagat ayeuna mah teh hayang pisan bisa kana ngaji terus misalkan teh mugia salira maparinan ilmu misalkan ka sinada eta nu lain kabeh malaikat nu ngadengikeunana diaminan eta dan amin kitu bari jeung di dieu teh ribuan lilennya di tiap majelis teh ribuan malaikat nu ngahadiranana kitu nah dan sinada sare ya Allah teu jadi geuning ilmu teh da sinadana ge sare cenah kitu nya moal dibikeun eta mustajab atuh keur hudangna bae ge hese gitu kumaha barisar udah menang ganjaran bodoh sia mau leungit-leungit gitu paling benernya kan bakal bodoh sia mau leungit oh cuna da ilmu mah bisa ngaji mah kumaha Allah ya Allah ge ningali heula bener teu nya euy perjuangan pan dina ngaji mah nu dihitung eta lain kapinteran tapi ka masakohan urang perjuangan dina ngaji mah teu naon perjuang dinya teh model ikhlas dititah ku guru gitu eueuh slogan aya ngebenu di lahat teh gitu aing deui nu dititah teh nah ada santri teh loba kunaon kudu aing we nu dititah tah bisi anu kos kitu misalkan teh eta jauh-jauhkeun eta nu kos kitu teh itu teh nya baheula we mah dikobong ayeuna mah saeutik mungkin di dieu mah keur nu lobah santri mah eta santri teh hiji-hijina teh hayang dititah ku guru teh bahkan dicarekan ge hayang kitu baheula aing hayang bismillah abi we nya duh aing bismillah teh dicarekan ku abah aya 2 mingguna cenah kitu hayang dicarekan ku abah sakitu baheula mah kah moal ngaji sapoe gitu teu ngaji sapoe cuek ka mana teh dicarekan keneh gitu 2 poe teu ngaji angger teu dicarekan hanya teu dicarekan keneh 3 poe teu ngaji karakter tidinya teh si mana cenah aya abah geroan urang pikiran cenah kitu urang muludan cenah abah teh kitu nya mangga teh muludan jeung abah
orang apa henteu nyarekan mah kan bebeja kitu si aing nyaho si tengah ngaji jeung dicarekan lain ku aing cenah kitu cenah teh lamun jeung dicarekan ku aing cenah kitu kayak geus beres mau nanti hayu ka imah cenah kitu abah teh kitu bah aing dicarekan orang dicarekanana di luar nalar eta mah wow beak tadi dicarekan ada ku abah wah tapi kan ke bahasa kalau luar kabeh tapi ka urang teu nyeri emang urang hayang kan emang di luar nalar gitu carekan awal nanti wah beak eta nya dicarekan nyabari di anu di tenggel tuh gitu ya biasa lah eta mah nyabari di titah eta ai gitu kieu pan eta aing padahal mah yang dicarekan unggul dia teh hengkit sakitu unggul dia teh dibawa jauh-jauh di Bandung biasanya pan gitu jauh-jauh di Bandung kadi ngadon motor hayang sakitu unggul dicarekan sakitu wow eta mah beak carekan awal dipendam we tanya 3 poe teh merenya dipendam isi eta teh ngaji sapoe geus kesel dan hatena teh 2 poe meureun pas panggi jeung abah meureun abah biasa we oh teu ngaji deui mah isuk oh sia mah yang dicarekan ku aing kitu tah apaleun ka abah almarhum beak teh dicarekan nu lain tah sare nu lain biasana geus beres ngaji sare teu mah ulah ku abah eta ku abah naon coba ieu dibere tangkal leutik atau sagede kitulah eta tangkal jambu sagede kieu beureunya titah dikeuretan ngobor make gaji sameter eta teh mun salamai 10 meterna nya hayo we urang teh kikieuan we terus make gaji sok keuretan bisa sameter cenah keuretan we make gaji sagede kitu sagede tangkal jambu dikeuretan eta ating sabaraha puluh jam eta hayang jadi sameter wih tah siri apa tah eta nyarekan aing kos kieu cenah kasihan mah cenah kitu sia mah nyawa aing yang dicarekan ku omongan unggul kan moal eta mah ku aing cenah tah gawean ku sia eta bener tingca berajam eta isuk nepikeun ka sore kieu we dia geus teu kudu ngaji cenah teu kudu sorogan bereskeun we cenah eta kitu we terus tanggal gaji kok nyari ieu teh nu kieu teh rek eureun abah nungkulan kieu we ditinggalikeun ku abah leuwih nyeri eta digitukeun mah euy leuwih nyeri eta urang teh bisa eureun eta geus nyeri teh bisa eureun teh bisa istirahat ngan geus naresep teh abah teh kitu di cenah dahar jeung aing cenah kitu abah mah penting-pentingna teh ke magrib ka imah cenah urang dahar jeung aing kitu mah saat makan bareng guys dia carekan deui ku aing cenah kitu tuh aya tangkal kalapa cenah kedeung deui cenah kitu moal bah tos cekap jeung teh kitu tah jadi semangat kitu tah dititah ku guru jadi kana ngaji semangat dicarekan jadi semangat kana ngaji teh aneh di ditu mah aya di dieu mah pambung dicarekan teh di ditu mereka hayang-hayang dicarekan teh tah naon ngarasa diperhatikeun kitu lamun aing dicarekan berarti ku abah diperhatikeun cenah gitu tapi lamun aing teu dicarekan bisa abah teu merhatikeun ka urang padahal mah perhatian wae merhatikeun wae gitu ngan aya beda lah ngaran jelema gitu nya nah abah teh kieu ka urang mah ka itu mah kitu tah aya kitu pan itulah eta teh baheula mah hayang ku abah teh nyupiran resep sigana cita kitu deukeut jeung abah orang geus prakna mah nyupiran capek gitu hayang neangan ngeganti teh gitu hayang bisa digantian gitu jadi langsung kapanggih wae gitu oh si mayang kieu kita ku guru teh itu baheula mah di kobong teh resep lah kobong mah jadi 4 tahun teh di kobong teh teu karasa sebenarnya mah teu karasa udah balik wae meureunnya tapi udah sekali di dituna teh hayang balik gitu geus resep wae di itu mah lagi jeung ngobaturan jeung guru dicarekanana wae ge resep gitu di kobong mah kemudian bari sampai batur gitu ya terus kadu batur itu beli pilihan katanya itulah ngobor resep pula eta lah ka guru tak gitu dina hate teh urang misalkan teh dina nalika dititah ku guru keur sare dititah ku guru teh misalkan teh nah ada aya keneh misalkan dina hate leutik teh nah ada aya keneh nu hudang kunaon kudu ngahudangkeun aing nu keur sare misalkan teh dina hate dititah sinada teh ku bapak keur sare nah hudang pangmeulikeun anu pada masih Asep ngajak aya ke mah ubur dirinya keur hararudang nah kudu ngahudangkeun aing pirang meuli kos kieu tadi na teh kitu hungkul henteu ngarasa ieu mah nah kunita aingna sakitu hungkul wah eta geus eta berarti urang geus rada aya dir dina hate urang rada teu ngeunah kana titahan guru kudu dilapangkeun panitah guru mah gitu cek bapak teh titah dahar ti kotok dahar ku maneh atuh gitu misalkan titang maling misalkan nanti nya maling atuh da titah asal titahan guru kan tuh anaon oge asal dititah guru moal mungkin guru mah nuduhkeun salah jadi guru mah cenah gitu
nu disebut guru mah ngabim lain saukur nu urang didenge omongan dina ngajina lain nu disaukur kurang didenge naon anu kaluar tina lisana tapi nu kurang dipake dina satiap-tiap omonganana tah eta guru eta ari sakur didenge mah urang can bisa nyebutkeun guru kadinya tapi lamun geus dipake eta omongan jelema eta misal kita kurang bisa sebut guru urang di aku guru cenah kitu aya nyebutkeun kitu tah jadi lamun kurang geus dipake jadi tiap kecap tina lisana teh maneh teh kudu kieu jadi henteu saukur didenge tapi oh urang teh kudu kitu euy ayo lakukeun kurang misalnya teh eta guru nu kitu teh bisa ngarobah eta gitu teh eta guru eta guruna kudu mursyid kahiji nu kadua nu kudu bersanad musnad gitu eta guruna kudu anu kitu nah digna da ka mana kitu loba keneh guru-guru mursyid Banten loba tuh bisi kurang misalkan nanti ngaji di dieu aing haus keneh kana ilmu misalkan nanti woi misalkan haus keneh kana ilmu cer ka mana gitu kana terus gitu kan jadi di samping pengalaman loba gitu kaduana ilmu nambahan ngaji mah kos gitu gitu eta ngaji ulah saukur dak stuck di dinya gitu stuck di dinya we stuck di GM kemana tuh itu euy terus waman sabbahu sallallahu alaihi wasallam marratan sabbahu alaihi asra marratin sabalikna cenah kitu sahiji di mana-mana orang sakali ngahinakeun ka Rasul cenah kitu bakal dihina leuy-leuyan ku Allah 10 kali nya heueuh atuh kakasih Allah Kanjeng Rasul dihina ku hiji jelema 10 kali mata kitu dibalasna ge ku Allah nada teh boga kabogoh nada teh misalkeun teh ditikung lain lah ditikung dipika nyeri ku batur misalkeun teh tak kabogoh nada teh nada ngamuk moal hah moal berarti teu bogoh hari kitu mah padahal marek dinu hatena mah rek sabar cenah gitu munggu hatena marek sabar gitu ari bogoh mah beda nan gitu misalkeun kabogoh nada teh dipika nyeri ku batur gitu mana darek ngambek moal teu bogoh gitu berarti sedangkan pondasi dina rumah tangga teh nyaeta cinta di mana geus cinta mah eta pondasi paling kuat eta cinta teh cekaan mah sabab goncangan godaan dina rumah tangga teh berat luar biasa boh dina rezeki pageduk jeung mitoha pageduk jeung dulurna jadi pan ari nikah teh ngahijikeun dua perkara anu beda eta nikah kudu bisa jadi hiji teh eta teh bisa jadi hiji nanti supaya henteu ngajadi dua deui teh kunaon supaya kekurilingan teh ku cinta mah bisa kabeh eta moal teh cinta mata kaina lamun pamajikan mang obur atawa bae pamajikan can boga nya kabogoh can boga naon atuh obur euy calon aya gitu misalkeun gitunya calon mang obur teh heeh sepuguh rek dikawin kameut lah mabur kadinya teh bogohna pisan bogoh pisan pokona mah laleur we ge dipaean teh mabur mun noel mah reungit nu nyedot getihna paean ku mabur misalkeun teh gitu ulah eunteup sia dina awak ka bogoh aing misalkeun teh gitu sampai ka kituna bogohna teh sakali we anu nganyerikeun ka manehna rek ngamuk moal urang hah tuh moal cenah ngamuk langsung teluh we cenah aduh masyaallah karya orang Banten adanya gitu kan mau lagi mau ngambek cenah gitu langsung aja teluh gua misalkan anak teh kos gitu pak teh saking ku cinta meureun sakitu deui Allah ge eta teh Kanjeng Rasul teh kakasih Allah dihinakeun ku hiji jelema gitu kan mata ku Allah disiksa lagi 10 kan misalkan dengan kabogoh mau ubur dengan saukur dikitukeun misalkan teh naon atunya di kateung kacabok saeutik bareng diteluh kumaha urang ge nyabok mah saukur nyeri pipi diteluh mah nyawa panu leungit leuwih pan eta mah kitu meureun kacabok saeutik meureun beureung teh sengaja eta ge pada aya reungit na pipina kacabok gitu reungit mah ngapung pipi beureum gitu meureun diteluh pan eta teh saking geunan ku cinta gitu pan mata kudu jadikeun pondasi tah euy nu ngaranna cinta teh ngoburnya dina segala rupa dina ngaji pondasian ku cinta aing mah cinta kana pangajian aing kanu gawe sarua aing mah cinta kana pagawean aing kitu kuduna mah
karena segala rupa kudu make cinta. Wih, kita cinta itu luar biasa. Mata kieu majelis karena al-mahabbah, cinta kan. Mana sih cekaan teh mah pan model pernah nanya kakaan gitu. Ya putra seueur. Kasab tak ketingali ku abi mah cinta gitu. Terus nya segala rupa lah pokoknya mah godaan kitu kieu tapi jeung si teteh kuat itu anu nanya ieu teh kudu kumaha hiji modal lagi gitu naon cinta bari jeung Noel dagu si teteh gitu nya teh nyenengnya digitukeun teh geuning tah duh cek aya teh paranas tiris ieu urusanana bari jeung itu ya teteh teh bari bareureum teh pan ieu teh si wajahna teh bareureum teh nya abi tah gitu teh sakit tuh naon cenah gitu goncanganna luar biasa nya model imah we ye pondasina kuat lain pondasina kuat terus dinulureun pondasi pan masang bata geus masang bata teh kusen segala dipasang terus suhuna dipasang aya gempa leutik mah terus gempa rada gede mah paling kayak anu coplok saeutik meureun sasar pondasina kuat coba eta imah teh di pondasian bakal nangtung moal aya angin saeutik we ge gubrak eta imah teh model kitulah rumah tangga di pondasian ku cinta mah ngeunaheun aya masalah saeutik bisa diobrolkeun aya masalah nu rada gede bisa keneh dibenerkeun kitu misalkan teh imah suhunana roboh aya tembokna roboh bisa dibenerkeun geus kitu eta teh rumah tangga teh kitu mau bun cenah kitu ada can pernah meureun kitu tapi cinta lah tangke dina cinta teh timbulnya geus moal ningali arinya mah rek pewet tasugan pamajikan mangobur gitu geus teka tingali rupa misalkan teh geus non bentukna teh geus anger we cinta gitu resep kadinya teh sabab ada aing mah nya kasih eta teh gitu moal nepikeun kana yang anu ngora atuh sabab naon nya kadinya nya pisan bullshit dengan nya pisannya ai keur bobogohan keneh bullshit atuh beda dari mana korek teh beda ring geus rumah tangga mah teh bahasanya cik ai korek teh mana korek abi oh iya beda ring geus rumah tangga mah aya beda di rumah tangga mah nyebutkeun aya beda ring geus rumah tangga mah tanya teh bener nya teh ai bobogohan keneh mah lain belum tentu urang jodoh jeung si eta ari nya geus ari jodoh lain mata kitu gaweana teh kana teh nyeri hate kitu nya ulah makanya jadi cek guru teh mah ulah waka bogoh lamun can istiqoroh kitu atuh istiqomah ulah waka bogoh maneh cenah euy lamun can istiqoroh di mana geus istiqoroh pek bogoh kadinya gitu jeung deui lamun geus timbulnya karak maneh bisa istiqomah cek guru eta bahasana pas kitu guru kan lamun geus ngabucin eta beres bucin istiqomah lamun geus nya karak cenah ke bakal bijil eta ka istiqomahan gitu alingan istiqomah teh berarti leukeun lain dina hiji karena eta istiqomah jadi terus we dilakonan gitu ai geus nya mah ka hiji moal mungkin ningali tetangga geulis ge moal ditinggali acan gitu da geus nya mata neangan teh kudu nepi naon mata rumah tangga teh kudu bisa nepikeun kanya gitu model awewe lalaki sarua gitu bisi boga tetangga ganteng atau geulis waduh aing cenah gitu diajak pindah ke pamajikan teh nah nih mung pindah we di dieu teh horeng tetanggana geulis orang mah iya cenah nu nyieun aing diajak pindah embung teh cenah gitu karena padahal daerah dinya teh daerah banjir gitu diajak pindah embung teh konaah we lain konaah eta mah pindah tetanggana geus insyaallah urang ulah waka bogoh lamun can istiqoroh penting euy istiqoroh mah jadi istiqoroh teh urang men tapi tuduh kan nu mere pituduh kitu tah men tapi tuduh kan nu mere pituduh teh istiqoroh pas kitu anu nentukeun urang teh pan geus ditentukeun hirup di alam dunia teh anu terangna saha iwal ti tak urang hayang nyaho ka hareup teh urang bakal alus moal jeung si eta kumaha carana eta istiqoroh
Lamun istihara goreng enggak satu ulama seorang kadang istihara geus goreng dialus-alus kurang. Dagu sabab bohong macak cek aing ge ulah waka bogoh lamun can isti. Bener sih kan kadinya bener eta. Ke kadang istihara goreng ge dialus-alus we kurang teh gitu. Tapi naon aing geus kapalang bogoh atuh da kadinya cenah gitu. Da salah. Kadang guru ge bisa dilawan eta euy. Ya, ku ngaranna bogoh jeung nyaah. Cek guru teh sia ulah kadinya goreng kadinya mah dilawan eta guru ge. Atuh datos kapalang nyaah, atuh datos kapalang bogoh hepek ke kumaha maneh cek guruna teh kitu tingali eta. Teu nurut kalau jadi guru eta. Moal lila eta nu kos kitu. Guru mah leuwih nyaho eta. Guru mah leuwih nyaho. Komo di guruna pintar hitung-hitungan. Oh cuna ada takdir mah bisa gitu. Ngan Allah teh mere wasil, rek mere pituduh ka maneh teh ulah kadi lewat guruna. Nanyakeun ongkos ya main kadinya alus henteu. Tapi geus disebutkeun goreng, malah dipaju malah diteruskeun. Kumaha nanyakeun ongkos cenah misalkan ada kitu. Mau burek kawin istihorohan heula istiqomah. Ngan rek ka mana ye? Saha rek di istihorohana saha kitu mah nanya. Mata kayaknya mah jadi same mah istihoroh neangan heula saha rek di istihorohan ulah kabeh di istihorohan. Bah, kabeh di istihorohan. Jika sakali ke istihorohan teh nyeun leuleus eta mah gitu, nyeun leuleus eta. Kanu di istihorohan teh sok leuleus biasana mah. Oh, ieu mah kabeh di istihorohan. Anya Geraldine di istihorohan. Jauheun kadinya mah tuh. Jauheun kadinya mah. Biasa jadi cenah. Nah, ku nadar cenah euy ari nadar mah sok naon? Sok kadang sok jadi. Kayaknya Geraldine nadar lagi kudu onta 2000 siki meureun eta euy muncitna ge. Cek sian teh mah aing kudu nadar sapi sabaraha ribu siki cenah yang jadi jeung si eta. Misalkeun eta mah. Di istihorohan we hayo kitu. Halus, tapi urang ka dituna kumaha bakal nyahoeun mah. Di istihorohan misalkeun mabur teh, si Anya Geraldine teh ku mabur teh. Halus istihorohna. Kan mabur bisa moal ka dituna gitu. Ting nyaho ting teh ka urang. Dina panggihna ge ting daekeun ngobrol, ting moal jeung urang. Kitu meureun. Jadi anu geus pasti ku urang bisa mudah kadinya gitu. Terus manehna bakalna gitu. Karena tadi istihorohan ku urang. Ieu mah ujang jauheun atuh. Di istihorohan ku urang misalkeun anak teh. Tenang cenah da manehna mah pelet masih berlaku. Pelet. Emang pelet lele tapi nya pelet lauk gitu. Kita ngobrolnya istihoroh urang ngobrol. Sampai mah istihoroh neangan heula anu rek di istihorohan. Nah gitu. Sampai mah neangan rek di istihorohanana. Aya keneh tah. Sampai mah neangan anu rek di istihorohanana euy. Urang kudu mikirkeun heula. Ye teh si awewe teh ku indung bapana teh euy ti leuletik nepi ka gede teh diurus di paraban, di pere jajan gitu lah, diurus bayuna dipangmeulikeun, sanguna daharna dibere, datang nikah jeung urang teh dibere dahar, teu dibere jajan misalkeun kurang atuh kitu kos kumaha eta. Aing mah cenah ku indung aing teh hayang jajan dibere, hayang dahar tinggal ngalasna aing kawin jeung si cenah dahar hese, tah urang kudu mikir eta. Nya teh tanggung jawab lalaki eta. Tah kudu boga kasabeula nya. Kasab kudu boga. Naon we eta mah? Sanajan bari sila cicing, yang penting mah duit ngalir we sakitu we naon. Naon eta? Ngukut tuyul. Ulah tuh we. Aromnya eta nya. Teu meunang tuh. Kelamun urang misalkan teh kitu mah modalna haram. Terus dina modelna ge haram kitu mah. Bahkan kak modal lagi haram. Aduh, insyaallah. Awas tanya. Jadi kemana itu pembahasan tentang sholawat? Jadi sholawat meresep jadi kali itu kali ya. Gitunya. Tak itu tuturkeun kurangnya Kanjeng Rasul gitu tah. Maca sholawat sakali dipasihan 10 rahmat ngahina Kanjeng Rasul sakali terus ku Allah bakal dihina 10 kali dibere kahinaan gitu maksudna teh. Tuturkeun makan para habaib kitu eta dina rek kaluar bumi teh kitu kan sagala rupa anu dilakukeun ku Rasul teh dituturkeun model Kanjeng Rasul upami bade kaluar bumi ngangge peci heula terus pecina warna bodas atau warna naon terkecuali Jumat mah Kanjeng Rasul bodas wae eta terus ngangge imamah terus dina sakuna sok aya siwa ngangge gamis ngangge jubah ngangge sorban
terus mamawa itu eta kata non Kanjeng Rasul pisan eta teh kos kitu gitu. Terus hiji deui eta sok nyandak sisir Kanjeng Rasul maka mana gitu. Eta teh tiap rek keluar bumi teh katurutan ku ku Habib Umar eta. Habib Umar teu pernah leupas eta. Kos kitu wae eta. Dugikeun ka ayeuna gitu. 10 perkara nu Kanjeng Rasul bade keluar ti rompokna sok dilakukeun jeung sok diange kitu eta ku Habib Umar. Gitu. Habib Umar bin Muhammad bin Habib. Bukan kurang misalkan can wani make imamah jadi kopea. Misalkan nanti urang sok nongkrong jeung babaturan keneh atuh. Kenaon atuh urang. Penting mah hulu katutupan lah eta hulu katutupan. Itunya ke dudukui juga. Make dudukui juga. Ulah we teh salempak di kana hulukeun mah. Itu cenek nutupan gitu. Topi atuh euy teh gitu. Asal katutup huluna. Bahkan ieu di ditu mah di Cidahu mah mun ka WC bege hulu teh kudu katutup minimal ku anduk gitu. Pernah beureun ngadenge cerita bapak aya santri gitu kan hayang miceun poho teh mau anduk ada di halangan eta ku abah mut di halangan balik deui sia cari gitu bawa heula naon geus teu kuat ieu cari gitu naon rek kaluar sayang sabrot-broteun misalkan nanti balik deui dia cari gitu kudu mau naon eta hulu kudu ditutupan heula nah ada balik deui mainna ngan teu balik deui ka WC gitu di jalan beak eta gitu. Di jalan beak eta geus gegereyan. Insyaallah. Tak jauh. Apal di sisi jalan teh geudinya nu pernah ka Cidahu mah aya malong. Eta di dinya penting miceun eta teh. Nah dihandap teh lele, tong lele di dinya suara ping-ping eta. Dahar santri apal meureun. Ku deh pandar santri mah di dahar ku lele gitu tah. Ciptaina teh gitu. Da butak gede eta lele di dinya. Ngan cerita cek santri di dinya eta lele lamun rek dipasak eta dikumbah 7 kali ke anggar bau cenah gitu. Nya eudarna ge itu dahar tai teh. Bau itu tapi ngeunah beda cenah gitu. Ngeunah eta. Di dahar ku santri dahar kejo misalnya dipiceun di dahar ku lelena di dahar deui eta ku jalan. Eta terus berputar gitu. Jadi nu bubadir eta ya. Nu kapiceun eta mah. Kabeh ka dahar eta. Sagitunya. Dahar ku lelena di dahar deui ku santri dipiceun deui eta teh. Jadi deui naon? Jadi tai di dahar di ku lelena di dahar. Nu kapiceun eta santri mah apik sampai ka dinya euy. Apik eta nepi ka dinya nu kapiceun. Teu inget ta. Cenah jadi lele mah cenah gitu cek babaturan teh mah paling resep eta karena kokotor santri teh cenah gitu. Soalnya sagala diasupkeun. Nanti mah gitu. Sagala diasupkeun. Emang bentukna mah kitu koneng cenah gitu. Tapi eta di jero eta teh bu aya daging hayam gitu aya sangu aya sambal rupa eta. Komo geus kedahar peuting mah kitu. Paboro-boro eta lele teh cenah. Beda eta. Ente dibeda rokok unggul da lelenya. Beuh dibeda rokok mah eta lele jigana euy. Nagen we di dinya. Bangga lah orang kerja di santri teh kudu bangga. Ajar kumaha ge urang. Angger lumpat nama urang. Santri keneh segala rupa ge. Santri keneh segala rupa ge. Ngan urang kudu jadi santri multi ayeuna mah beda jeung baheula gitu. Santri baheula mah pan ngaji. Beda ayeuna mah zamanna euy. Urang kasar kudu boga gitu. Da angger eta anak eta pamajikan teh urang teh kudu dibere dahar komare kawin teh mah udah mainan dibikeun ti indung bapana ka urang teh lain titah puasa. Mending puasa mati subuh nepi ka magrib. Ieu mati magrib nepi ka magrib deui teu buka-buka. Misalkan dia teh dibere dahar aing cenah kitu. Misalkan ulah sampai ka kitu eta. Ulah sampai ka kitu. Hayu bae kurang colek maneh lain benerkeun awak teh. Mepeot gitu. Aing teu benerkeun awak kumaha tara di paraban mah cenah kitu meureun. Misalkan resep ningali pamajikan misalnya para rewat misalkan teh mau obor itu kurang perlu diurus bere modalan kurang tuh udah di modalan ge lain jang batur jang urang-urang oke obornya siap cenah mere modal mangan kasah ya mere modalna cenah gitu kasah ya mere modalna gitu anggar balik deui ka dinya deui coba bos kudu ingat urang kadinya ya misalkan mau teh kawin ka awewe nu umur 20 tahun eta ti mimiti borosot sapoe ka alam dunia dipikeun ke umur 20 tahun teh dibere dahar eta mah. Jeung urang rumah tangga kerek sabulan geus puasa eta sabulan misalkan. Dahar naon atuh neng cenah teu bogana naon misalkan. Ulah sampai ka kitu.
urang rencanakeun ti ayeuna euy gitu. Urang teh rumah tangga teh bakal kumaha, naon kasabna gitu. Ulah buru-buru da urang mah lain hayang kawin, lain hayang nikah, lain hayang ngajalankeun sunah Rasul urang rek ngagugulu nafsu sakitu kawin teh eta. Tak benerkeun heula niatna. Ulah niat rek ngagugulu nafsu, rek ibadah kurna mah kawin teh. Tak hese santri mah lamun rek ngagugulu keneh nafsu mah hararese eta menang jodohna eta. Tapi lamun geus rek niat ibadah, pasti bere gampang eta.